cing mang uing rek nanyakeun ari mang agama naon nya agama Islam deui mah cing satu tanah agama Islam ari salat subuh aya sabar rakaat nya 8 rakaat atuh alah bener tapi salah eta teh lain mah rek aya nu meuning keneh purwakan ti basa tapi nu aya ngandung misi yang agama gampang nu bener mah sok purwakan ti basa anu aya misi yang agama nya mah cing timimiti sholat subuh mah lah gampang ada sholat subuh mah jadi jalma hanteu puguh ngagugu pangajab tunu waktu sholat hantangku sababmu ngesolat subuh bener bisaan 100 cik geus subuh teh berarti lohor jadi jalma luar leor laku lampah nabet bangor pagawean ngomongkeun batur sababmu salat duhur bener dewa jumangalah ampun deui ayeuna geus salat duhur teh salat asar mang salat asar gampang jadi jalma susur sasar laku lampah nadi singlar waktu sholat kos ka pasar sababmu sholat asar aduh bener ala geus asar teh berarti magrib mah magribeun nyamang magribeun alah gampang mung sholat memeh gaib ieu mah dipake meulin waktu sholat sok ngalilin sababmu sholat magrib alah betul kalimah aduh ampun deui ayeuna sholat isya mah sholat isya gampang jadi jalma teu rumasa jadi jalma loba dosa ngomongna jadi manusia tapi tara sholat isya aduh bener bang aduh ampun bisa si mang purwakan ti basa anu aya mengandung misi ka nagara nya eta teh purwakan ti basa anu ngandung misi ka nagara